Nyana tetap nanya ke kula, Kiai itu gimana sih ini? Sebetulnya begini, cek kula. Di Indonesia ada Wali Songo. Sekarang jadi 10 dengan Gus Dur. Sering nyana. Tidak songo lagi sekarang. Jadi ada wali. Wali-wali itu jangan dikira mati. Wali itu jangan dikira meninggal, wafat, tidak mati. Ketika wali itu sudah bergerak, wah sudah sulit untuk diantisipasi. Jadi kita punya kepercayaan secara gaib, di samping secara zohir kita antisipasi, gaibnya secara batinnya ini ada para wali Allah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, makanya di Banten enggak gerak, lah dipasrahkan sama Maulana Hasanuddin sudah. Allah ala yasin habibillah. Ketika Muhammadiyah ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah, Persis ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah, PKS ngaharamkeun jeung ngamusrikeun zarah, haram musyrik. Bejana ISIS teh bakal ngabongkaran kitu makam-makam, haram musyrik. Budak leutik nang saha mandu zararah, orok zarah orok zarah orok, wabeh zararah, wow kawali sanga hese teu bisa ditahan. Ieu mah eueuh nu ditahan halayang sorangan datang ka Amin Rais pegeleun. Ya cak Amin Rais teh diulah-ulah di musik-musik endahan pohara. Aju di lingkungan makom nagatun nyarieun non losmen dan lain sebagainya. Wah, rarame. Mata ku ari cicing bae nyana. Mun ditanya gimana itu cara sebodoh. Emang kenapa? Capek gua. Gerak Allah ese. Asal geus gerak Allah ese na naon ge. Ese. Dumantek diurang teh kan diurang ieu bakal ieu diurang di Indonesia. Di Indonesia teh ieu nu paling dikhawatirkeun ieu wahabinisasi. Jeung kitu syiahinisasi. Kumaha sih aing ngomong eta? Aing nurutan nu hebat padahal teu becus. Ieu untuk mewahabikan jeung mensyiahkan teh ya, engke bakalna ieu dibere beasiswa baik di Indonesia maupun dikirim ke Iran atau ke Saudi Arabia. Nu dimaksud lah kumaha 10 tahun ke depan supaya Indonesia benar-benar jadi Wahabi ulah aya Sunni. Sebab nu ngahalangan ieu KBG adalah Sunni. Ngahalangan gerakan-gerakan politik, gerakan ekonomi dan lain sebagainya. Nu jadi penghalang teh Sunni. Madak carana bae ku ari mah wahabikeun, syahkeun. Eta mah kan geus aya di genggeman Amerika. Mulai Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah marudah. Bagaimana ini untuk mengantisipasinya? Musyawarahnya ada di situ. Jawa Timur, Jawa Tengah, anu tinggalin hanya Jawa Barat jeung Banten. Tinggalin jangan nama. Teu pernah aya musyawarah. Jawa Timur mah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi. Jawa Tengah geus musyawarah bagaimana untuk mengantisipasi. Tapi Jawa Barat jeung Banten mah santai. Aya organisasi di Banten aya tokoh aya kunaon teu udah atuh di situ bae Banten mah mun golok mah bener geus diasah bae ti ku ari ge jang naon mencit korban. beda karakter geus kos kitu bae ai disebut tinggalin bung Banten mah ai maju henteu deui Banten mah geus kos kieu bae kos kitu Banten mah Jawa Barat teu. Batur bang menghasilkan gerakan kan Jawa Timur untuk mengantisipasi ini, Jawa Tengah kayak gini, akur ke para tokoh baik kiai maupun politisi. Coba bagaimana kita baik di organisasi maupun antar pesantren geus ngadu tek oh ya Jawa Barat jeung Banten ente datanglah bagaimana Pak Kiai kakulai bagaimana lagi untuk mengantisipasi itu ya cekulat itu bagaimana ya. Tidak menurut Pak Kiai bagaimana, saya sih nggak punya pendapat. Lantas bagaimana kalau nanti udah terjadi?
kan orang teu bisa kumaha Allah kan teu bisa. Eta kan lain jawaban atuh. Nyana lamun ngharepkeun lain umur kurang dijawab bagaimana Allah saja atuh nyana pas kitu mah atuh lain rasional ngaran. Dan kukula dijawab kieu bae. Sudah berapa tahun Muhammadiyah bergerak untuk memuhammadiyahkan bangsa Indonesia? Sudah berapa tahun dan bukan tidak dimodali. Itu yang namanya persib. Untuk mempersibkan Indonesia. Kucuran dana dari Saudi Arabia melalui LC. Keluaran dari Madinah dan Misro. Kurang bagaimana, tetapi tetap aja karakter bangsa Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Banten, tetap karakternya tidak bisa berubah. Geus kebal jasa kan Muhammadiyah teh aya dikirim, jangan wahabikeun, tetep bae. Kita ulah kunut, nahan laluhurnya sapan kunut. Itu lah. Tita ulah usoli ku Muhammadiyah enang geleger-geleger usoli uyangan Muhammadiyah uyangan jagana tuh nu usoli ulah gandeng teh engke aing kasinggung ya kana henteu usoli komo guru kula di Banjar mangaran almarhum majengan mumu gandengnya sengan mah usoli fardhu zuhri usoli cak anak mah patas berangkat budak usolli atuh kajeun anak mah ieu tah mah atuh oh mantep jasa guys hese dek dirobah teh ya jarang nu jadi Muhammadiyah jarang hiji dua lah malah Muhammadiyah jadi NU atau jadi Sunni ku ari dek coba-coba ye abang tadi 50 jil modalan teteh sabarahat miliar atau triliun Nurholis Majid geus dikirim ka dieu ulil absor ulil albab jeung uli-uli jeung sajana tak apa dikirim neuk ngaliberalkeun datang ka dieu urang jadi tontonan doang cara gue bingung Amerika ge di Indonesia kumaha cek cenah dikirim tokoh anu luar biasa abok Nurholis Majid mah teu kira-kira kapan eta mah boga mitohana ge teu bapana itu Mustafa Bisri lain lalagan bentah mah pohara jasa 50 jil turun ke Indonesia jadi tontonan Muhammadiyah ieu diurang lain saya tikeun Muhammadiyah lain eueuh di ditu di kesempatan ka ditu naon garah gintung di ditu na menes atau tiba heulapan sakikieu na bae geus bae tah tetep hese tah di urang teh nah nyana tetep nanya ka kula kiai itu gimana sih ini sebetulnya begini cek kula di Indonesia ada Wali Songo sekarang jadi 10 dengan Gus Dur sering nyana tidak songo lagi sekarang jadi ada wali itu jangan dikira mati, wali itu jangan dikira meninggal, wafat, tidak mati. Ketika wali itu sudah bergerak, wah sudah sulit untuk diantisipasi. Jadi kita punya kepercayaan secara gaib, di samping secara zohir kita antisipasi, gaibnya secara batinnya ini ada para wali Allah. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, makanya di Banten enggak gerak, lah dipasrahkan sama Maulana Hasanuddin sudah. Makanya kalau kita ke Banten tetap ziarah atau enggak ziarah. Ziarah kita alhamdulillah, enggak ziarah di mobil tetap harus soan di mobil. Salam ke Maulana Sahibul Wilayah. Itu juga kalau kita ke Demak di mobil saja kalau kita enggak ziarah gitu juga terus sampai ke Jawa Tengah Jawa Timur gitu eta kukula di bejaan kasih tenang aja sekula jangan gerak mah maranehanana ima langsung wa imanyana nempel ke urang kasurupan wali ya tuh masalah kadang-kadang kasurupan batur mah kasurupan kujurig urang mah kasurupan wali engke tuh amin di mana puas naon teu
Aduh, Masya Allah. Iya mahar tidak tetap kurang jaga-jaga, tetapi urang make zohir jeung batin. Zohirna supaya rasional secara real, batinna urang mohon ka Gusti Allah dumadeheus ruruba ka jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah. Indonesia teh boga karakter seperti kieu. Kajunting urang Madura cicing di mana bae tetep nyana Madura bae heran Indonesia. Madura bae tetep urang kitu naon gara Demak cicing di mana bae karakter Demakna teu leungit. Banten kuari Banten pindah ke Jawa Timur Bantenna Banten bae. Dia kok ini golok dia. Kitu bae ta urang Banten mah. Padahal mah nyaho bener nyonte. Nyau gagah jalan tegan kis-kis coba ya tuh, Bang. Ya teh Banten dah. Ya, urang karakter di urang terus karena itu bae. Teu daek robah. 350 tahun, 3 abad setengah dijajah ku Belanda, karakter teu robah. Maka pengkajian Indonesia, pengkajian Amerika 5 negara terhadap Indonesia kesulitan. Ya saya ceknya Indonesia. Geus antepkeun bae geus. Kumanyana bae jeung IG nyana ieu kan dijieunnan nyana Jokowi nyana ge geus rada leutik hate. Bener tah moal si budak ieu. Ya bingung cek kira ieu. Ieu kuari kan keur dia wah tarik ulur nyana geus gede hate asana Jokowi mantep ya. So, tapi kan per detik ieu nyana masih cangcaya kan. Sanu nyaho Jokowi cuma ke udeng-udeng. Jangan percaya, aduh Gusti, asa Indonesia. Kuari gikan daya langkah-langkah baru, numantak ditarik kembali ke DPR, urang mah teu nyaho. Nah, ieu tak untuk mengantisipasi dan lain sebagainya. Urang mah teu nyaho rahasia negara eta mah, tarik kembali. Lantaran wah ini. Wah, gitu. Dah, pokoknya tenang aja. Beres dah. Sing hade cek Gusti Allah ulah datang ka goda baheula teh urang Arab di mana-mana tawaf di Baitullah teh nyana sataranjang teu make calana. Lamun lalaki diaturna tawafna ti beurang, lamun awewe tawafna ti peuting tetep da teh teu make calana sataranjang tawaf teh. Dengan alasan ceknya na ieu Baitullah teh batu anu mulya menang ti Gusti Allah, menang ti sorga nang Gusti Allah. Ku ayana sakitu urang ulah mawa dunya dideketkeun ka Baitullah, ai baju pakaian eta teh termasuk dunya geus urang toab sabelegenyeng bae ulah make nanaon. Pikiran kuno kos kitunya. Baju mah dunia cakina samping dunia dan lain sebagainya geus ieu mah batu teh kapan batu anu mulya geus ulah dihijikeun nu mulya jeung anu hina ulah make pakaian sataranjang. Maka lalaki mah ti beurang di mana tawaf teh mun awewe ti peuting tawafna teu barake calana teu barake cangcut aja. Waduh. Numanta Kangjeng Nabi teh titah ngadatangan orang Arab. Cek Gusti Allah wahai Muhammad bejakeun ka orang-orang Arab eta teh anu toab teh ulah sataranjang sebelegenyeng kos kitu teu bagus. Eta teh nutur-nutur hawa nafsu setan teh kos kitu kadang-kadang geus diatur teh berang lalaki peuting awewe lantaran manehanana atuh toab makan sakahayangnya anak ujung-ujung nama bareng nya lalakinya awewe toabnya teu make calana. Mun kuari teruskeun urang ge betah. Betah teh lantaran kuari mah kapan rapet jasa lamun toab teu make calana misalna ieu misal nya rapet jasa asal ulah urang takroni bae nu deukeut urangna. Ulah negro gitu. Tapi tetep bae orang sataranjang jeung nu hideung mah amper teu naek. Aduh. Iyalah.
ketika digenggarakeun ku Kangjeng Nabi titah ulah sataranjang hiji nomor kadua sehari-harina urang Arab teh make bajuna teh ieu mun awewe kadele ping-pingna mun lalaki sakahayang baheula teh kos kitu pakaian urang Arab teh lamun lawewe teh make kitu baju dibelah dadana kadele ngagayot. Masya Allah meren kuarimun urang nyiptakeun urang Arab baheula tah waktu memeh turun ayat ieu tarolah urang nyiptakeun neuleum model di Hollywood. Emang Hollywood di mana Kiai? Cikupa. Di Citra tah kabelah ditu Hollywood. Lamun urang ningali pakaian orang-orang nu aya di Hollywood teh kapan sagede naon maka di cek urang mah dipake-pake teuing atuh sapira tali doang. Sapira tali doang di dia dihadap tali di luhur tali doang. Masya Allah di deuleu ku Ki Haji urang Cikupa aju teu kicep-kicep ai jerona mah tapakur Masya Allah tapi teu kicep lah ieu Ki Haji bloon gitu nah iya wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha wallahu alam bimuradi wa idza fa'alu di mana-mana manehanana migawe yakni alladzina la yu'minun jelema nu teu iman ka Gusti Allah bangsa kapirin musyrikin jeung munafikin migawe pahisatan kana kagolengan kajahatan kitu naon kamaksiatan kekejian model kasyirki wa tawfi model syirik jeung tawaf di Baitullah uratan sataranjang qailina nyana ngomong lana tupu pisya bin asainallah api kami mamual tawaf teh tawaf di itu make pakaian anu maksiat ka Gusti Allah ja gabit kami teh dititah ku Gusti Allah nage tawaf teh ulah make pakaian mentek dilarang lah ku Kangjeng Nabi. Wahai para masyarakat, wahai para jamaah ayyuhallab, coba cek Kangjeng Nabi makelah aturan-aturan anu sesuai jeung aturan Khaliq. Ulah sampai ulutudan seperti kieu dada ditembong-tembong buah dadana ping-ping ditembong-tembong buah ping-pingna. Pakaian lah nu rapi komo keur toab sehari-hari ge coba nu rapi. Dinasehatan ku Kangjeng Nabi sesuai jeung aturan Allah nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu rapi beretika. Ngomongna kumaha? Qalu cek urang Arab ye man ngomong teh sok sangeunana bae ye kami nu matak berpakaian kieu teh wajadna alaiha abana ieu teh turunan ti bapa moyang kami bapa urang mak urang baheula kieu karakter bangsa teh kos kieu geus kami teh nurutan kajen kumaha ge budaya ieu mah budaya man ulah sok dileungitkeun budaya Arab wajadna alaiha abana bapa moyang urang teh kos kieu ieu teh budaya ulah dileungitkeun budaya mah kajen kumaha ge nomor kahiji nomor kadua wallahu amarona biha di Allah ge marentah kos kieu nu sabenerna mah mana tak kasanggeunana bae teh ngomong hiji nyana nyaritakeun bahwa ieu teh budaya ieu teh karakter bangsa ieu teh tuturunan ti bapa moyang ulah ditinggalkeun fakta deui nabihim ulah tuturkeun nomor kadua ieu nu teu ngeunahna mah man wallahu amarona biha Allah ge marentah kos kieu ka urang paneta nyedekeun ka Allah pan Kangjeng Nabi teh utusan Allah pan leuwih nyaho Kangjeng Nabi meureunanan ja Kangjeng Nabi teh utusan tapi atuh kunaon manehna nyedekeunana ka Gusti Allah ye nyanyahoanan mad ye ieu Allah marentah kos kieu ka urang ye sia mah budak kamari teu nyahoana naon sia mah ngadaruihna ge pandeuri ka uyah pantungtung nama
aduh ta'i wajadna 'alaiha abaana wallahu amarona biha. Dua nyana jawabanana. Hiji urang teh ieu tuturunan ti bapa moyang. Ieu teh budaya Arab. Ulah ditinggalkeun, tuturkeun. Nomor kadua memang Allah ngarentah tina ieu. Masyaallah. Kuari urang lamun nyaritakeun budaya-budaya di urang anu henteu ditinggalkeun pohara jasa geus puguh budaya Bali. Geus puguh budaya Jawa. Geus puguh budaya-budaya Jawa Barat. Urang lamun neuleuh budaya-budaya berpakaian bae heulanan di Bali mah kan kos kitu. Lamun urang ningali Jawa Timur budayana kos kitu, Jawa Tengah budayana kos kitu. Urang ka dieu ka Jawa Barat, lamun di Jawa Barat deuleu coba budaya Bandung parahyangan. Nu sok disebut make kabaya teh. Baju kabayana pancarang. Di dieuna kan terbuka sakieu, buukna ka dieu make konde. Bukan ditambahan ku daun cau. Bulat belit eta budaya parahyangan eta kos kita. Urang lempang deui ka dieu ka Karawang. Pohara jasa urang Karawang mah. Terus datang deui ka dieu ka Subang. Eta budaya parahyangan ka dieu ka Karawang kos karari itu tah. Mun ditanya, "Euy budak Karawang, imah tuturunan ti bapa moyang urang, ulah ditinggalkeun." Sia masuk macem-macem bae. Eta lamun deuk hajat teh juk ka ditu make lisong make naon teh karana aju digantungkeun teh ancak eta budaya tutukeun ngaranna. Ulah sok disapirakeun lantaran ieu hajatan-hajatan kabehan cenah lain manusia bae jin ieu milu hajat. Geus juri ku urang kitu kudu di suguh cenah lantaran lamun nyana teu disuguh engke datang ka dieu tungtung nama engke bararau ke kabeh ge. Nyana kumaha lamun milu dahar jeung urang pannyana mah lain deui alamna, engke sayur ditoel ku nyana, sangu ditoel ku nyana, engke barariye nu mantak suguh ka ditu teh eta budaya kolot urang baheula. Make lisong nu gede ka ditu. Ayo kada ka ditu sot beres pul lisong 5 sogo gede kieu, cucur, sagara bakakak sagala naon atuh budak angon mandeuleukeun iye. Ceknya mantep jasa ya beres anu ngancak na balik budak angon ka dieu ieu horeng jurig na nyana horeng teh teh baheula mah kos kitu lamun deuk hujan sing ade mana cek teh budak botol urang ayun-ayun botol ayun nambing nih keur naon ieu keur ngasuh dah botol si diasuh di ayun-ayun sampai ulah hujan cenah teh botol mah pantil aku hujanan saat ini dadan guludug terus bae terus sempak dibalangkeun terus ka kenteng eta budaya eta ya Allah lantaran guludug terus bae sanajan geus di ayun-ayun ge nyana neangan halu kuari mah mau godean tadi mah botol kali mah halu panjang jasa begitu ditanya nu nanyana ditutugeun bae wah aing pugu ieu beusi kahujanan siap teu nyatanya ka aing budaya urang teh kos karar itu Masya Allah dileungit-leungitkeun ku kiai lalaunan ulah cukup ku babacaan bae ulah make jeung sugah-suguh kitu lantaran eta teh mubazir ya geus teu kudu nah kuari mah ku babacaan bae geus lamun hajat supaya ulah aya jurig datang ka imah maca sholawat 4444 cak nu boga imah puyeng aing mah deuk hajat ditah baca sholawat sakumaha deuk jadi wali teh ya budaya tah wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha abana iba tuturunan ti bapa moyang bari Allah ge jam marentah ge gol Muhammad bejakeun innallaha la ya'muru bil fahsya sanyana Gusti Allah teu marentahkeun kana kapasad kana kazaliman kana kemunkaratan
karena dora kemaksiat kekejian Allah mah teu marentahkeun model kos kitu. Nomor kahiji, nomor kadua eta nyedekeun ka Gusti Allah atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah maneh ngaromong ka Gusti Allah? Kana naon maneh teu jauh. Maneh nyedekeun ka Gusti Allah sangeunahna abang sungut teu letahan, letah teu tulangan. Sangeunahna bae pajar Allah nu marentah atakuluna. Apakah maneh ngaromong 'alallahi ka Allah ma la ta'lamun? Kana omongan nu maneh teu jauh. Nyedekeun ka Gusti Allah macan Allah marentah kos kitu. Taya hamzah istifham inkar teu Allah teu marentah model kos kitu. Qul bejakeun Muhammad ka anjeunna amara rabbi bil qisti. Allah marentah pangeran kaula marentah kalawan jujur kalawan adil. Hiji wa aqimu jeung maneh kudu ngararadegkeun diri maneh wujuhakum menuju masjid atawa menghadap ke Baitullah inda kulli masjidin dina nalika setiap salat. Wada'u mukhlishina lahuddin. Ibadahanlah Gusti Allah dengan ikhlas saikhlas-ikhlasna. Tilu bejakeun Muhammad hiji amara rabbi bil qisti. Lamun urang neuleuh dina ayat lain qisti teh di ditu. Dina caritaan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah. Nah, kadituna bil qisti, qisti teh bahasa tauhid. La ilaha illallah. Aqimu wujuhakum. Tangtungkeun ajegkeun awak anjeun. Wujuh teh beungeut tapi nu dimaksud awak. Majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kull. Inda kulli masjidin, masjid teh tempat nu dimaksudna mah salat. Jadi min itlaqil mahal wa iradatil hal. Lempeng nama Muhammad bejakeun ka urang-urang Arab khususna umumna ka sakuliahing manusia. Amara rabbi bil qisti pamarentah Rabbi pangeran kaula titah nauhidkeun ka Gusti Allah dengan sajujur-jujurna dengan bahasa la ilaha illallah. Teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Hiji ketika geus maca kalimatun thayyibah iman ka Gusti Allah di jerona aya parentah salat wa aqimu wujuhakum. Lempengkeun awak, tangtungkeun awak, badapkeun ka Baitullah salat inda kulli masjidin dina nalika salat. Nomor katilu wad'un ibadahan Gusti Allah mukhlishina lahud ikhlas. Ulah aya kasisi kagigir, ulah aya muatan-muatan. Ngaji ikhlas, salat ikhlas, zikir cerita salat, silaturahim ikhlas dan lain sebagainya kudu ikhlas. Ieu mah keur salat mukhlishina lahuddi. Yakin? Kama bada'akum ta'udun. Sakumaha mana diciptakeun ku Gusti Allah tatadina walam takunu sayan teu aya. Urang kabehan eueuh. Aranjeun kabehan wahai urang Arab teu aya. Ku Allah diciptakeun aya haji hirup. Sanggeus sahirup diurus ku Gusti Allah. Ta'udun. Kepae bakal dibalikeun deui ku Gusti Allah hirup deui. Gampangan Allah dek kahirupkeun boro-boro anu geus aya kemudian dihirupkeun deui cacak-cacak nu tadina urang diayakeun dihirupan Allah Maha Kawasa komo ieu mah geus aya pae dihirupan deui babarieun jasa Gusti Allah mah nu mentak engke begitu dibalikeun ku Gusti Allah jaga di yaumul kiamat teh bakal kanyahoan manusia teh aya dua bagian fariqun hada wa fariqun haqqa alaihimud dhalalah. Sabagian aya anu menang pituduh yakni anu iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah. Didinya bakal ditendenan bendera mukminin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fariqun hada
Nomor kedua wa fariqul haqqu alaihi dhalalah. Sebagian deui anu nyata-nyata kasasaranana yakni dhalalah teu iman ka Gusti Allah di bawah bendera para kafirin, bendera Fir'aun, bendera Namrud, bendera Abu Jahal bakal berkibar ke di ditu, termasuk bangsa bendera-bendera moal dicaritakeun nu koneng aya nu beureum aya ieu nu mantap kajen teuing kumaha ge tetep horenganan geus diciptakeun ku Gusti Allah seperti eta. Aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ti mimitina memang eta teh bakal pi imaneun, bakal pi islameun. Atuh bada akumna ku Gusti Allah diciptakeunana engke sesuai jeung aturan. Nomor kedua aya anu diciptakeun ku Gusti Allah ieu moal pi imaneun, atuh diciptakeunana mah hiwal ti Gusti Allah dina aturan-aturanana. Nu mantak lamun urang ngembalikeun kana ayat ieu horeng kabeh ge meunang ngatur Gusti Allah geus urang ti eueuh ka aya diurus ku Gusti Allah haju kuari daek ngadengekeun pangajian salat dan lain sebagainya ieu moal henteu kadituna berarti Allah teh endeup ngajadikeun fariqon hada golongan anu menang pituduh di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajen teuing dititahan ge harita tadina manehanana diciptakeun bakal dolalah mah dolalah bae ulah hese-hese. Lamun urang nyaritakeun kos kitu urang bakal bingung nu sabenerna mah lantaran anak Nabi aya nu teu iman. Kangjeng Nabi Nuh teh boga anak masyaallah, anak anu dipake kadeudeuh Kanan ngaranna. Begitu ku Kangjeng Nabi Nuh dirayu, dibujuk dirayu supaya milu ka kapal tetep bae manehanana teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh. Dicarekan kapan Gusti Allah Kangjeng Nabi Nuh teh lantaran nganggap anak lain turunan anjeun teh bakos kitu lantaran teu iman. Anak Nabi, anak Rasul kafir. Urang menyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bapa ku anjeun Azar eta kapan bapana teh tukang ngajualan patung. Nu mantak perseteruan anu solid luar biasa antara bapa jeung anak. Bapana teu iman ka anak. Pamajikan Kangjeng Nabi Lut anu tadina sagulung sagalam tapi ternyata teu iman ka Kangjeng Nabi Lut. Pamajikan ku anjeun teu iman. Kangjeng Nabi urang paman anu luar biasa dipake kadeudeuh jeung kanyaan ku Kangjeng Nabi Abi Thalib tetep bae teu iman geus puguh Abu Jahal geus puguh Abu Lahab dan masih banyak sederetan abu-abu yang lainnya pohara jasa teu iman nu mantap ulah kaget lamun itu bapa nama cenah kiai pan anak kakara kiai atuh anak Nabi lain guna non cenah boet nyele bapa nama cenah luhungnya tapi anak nama tukang judi kos ya ulah loba omong geus kitu diciptakeun anak ku Gusti Allah masyaallah inggis ye urang lamun digali kos kieu bae penciptaan Gusti Allah ieu adalah hak Gusti Allah kumaha Gusti Allah bae masyaallah teh batak engke bagi dua sapanta nu iman nu meunang pituduh sebahagian nu teu iman nu meunang teu beunang pituduh ta ieu kabeh horenganan nu teu meunang pituduh nu tadi diomat-omat teh kade cek Gusti Allah la yaftinannakum syaitan ulah kabujuk rayu ku rayuan setan mantak ti dieuna nu bantak parikon haqqu alaihi dhalalah ieu teh meunang kasasaran manehna mah innahum muttaqadu syayatina auliya min dunillah sebahagian anu meunang kasasaran mabok aya dinyana judi aya dinyana zina aya dinyana bahkan teu percaya pangeran teh Gusti Allah padahal nu ngahirupkeun Gusti Allah nu ngurus Gusti Allah tapi nyana teu percaya ka pangeran bahwa pangeran teh Gusti Allah. Urang mah kuarikan nu normal ya nya herannya urang mah heran ka josbus padahal mah nyana teh kapan diciptakeun ku Gusti Allah tapi nyana teh iman ka Gusti Allah heran
nu dianggap kamar ieu suganti si Obama bakal iman, tapi ternyata orang melanjutkan laku lampah George Bush. Bill Clinton datang ke urang suganti mah bakal iman orang ganan kos gitu, padahal mah ciptaan Allah tapi nyana kafir. Tapi si Junaid mah urang lembur teu nyaho ka ler kidul, ka Hollywood teu nyaho, ka Citra teu nyaho. Beuh, kopeahna ge teu ganti-ganti geus beureup. Ka masjid deui, ka masjid deui, ka masjid deui. Penyaho ka pangeran. Mun ditanya Junaid di mana? Masjid. Nek naon salat, nyembah ka ka pangeran. Sia titaku saat nyembah aing menyaho bae ngaji. Sugan titaku masih maing ge ngaji. Lain sia ieu ibadah ka Allah. Menang kita menang kita ngaji mantak ke si Junaid bisa andasa jawabna sia mun salat di taku masih maing masa kadang nita tapi percaya aing mah ka Gusti Allah. Emang sia ngaji di mana? Aing mah santri 20 tahun palingan sia bisa baca kitab henteu aing baca kitab mah bisa emang sia di pondok rek kumaha aing mondokna nonton TV bae aing tapi teger batinna. Tuh. Iya urang mah ieu. Namrud. Nyana nyahueun pangeran teh Allah, Firaun. Firaun mah tadina mah nyahueun jasa malah. Pangeran teh Firaun ngan kabelah dina takabur. Haji jandung ngaku pangeran. Jadi ngaku pangeran, tadina nyahueun pangeran teh nu nyiptakeun khalaqas samawati wal ardh. Firaun nyahueun. Tapi kabelah dina takabur ngaku pangeran. Pangeran kecuali aing. Awas ya, aing bisa ngahireupeun bisa pangapaeun. Coba kos kumaha? Dua jelema, nu hiji ketrok paeh tuh. Nu hiji diantep hirup. Aing pokona mah cak aing paeh, cak aing hirup aing mah bisa maehan bisa nghirupan. Cak anu neuleuh otakna sakitu doang pangeran. Oh, itu pangeran Firaun eta kos. Geus awas pokona mah nun teu ibadah ka aing, ayan ku aing. Aing ibadah, aing pangeran. Masyaallah. Aya nu ngomong apa pangeran sok ngising lalu ngomong besi ditanyakeun doang pangeran keur kumaha tuh keur ka WC urang boga pangeran ngising teresepannya tapi kan Firaun ngising Namrud ngising nya pangeran ngising tapi tetep aja aku pangeran. Masya Allah, innahum muttakhadus syayatin. Nu bantak nyana ieu sasar lantaran nyana berkoalisi jeung setan. Woh, jeung setan ittaqadus syayatin. Musyawarah nyana jeung setan. Dipilih bendera koneng, ya. Beureum, ya. Mana deui? Tuh, cak sia teh bata. Iya ittaqadus syayatin auliya min dunillah haju wa yahsabuna annahum muhtadun. Nyana boga sangka bahwa nyana teh ieu menang pituduh. Teu karasa bahwa nyana di jero kakafiran teh pajar teh bener. Teu ngarasa di jero kamusikan teh pajar teh bener. Boga rasa bener bae. Nah ieu gara-gara setan. Nu mantak sing hade. Di awal lagi awas setan. Mantak ka dieuna ge ieu nu mantak kabagi dua lantaran ieu jelema teh terjerumus ku gangguan setan, ku ajakan setan. Urang sing teger ku ari. Antar ka mana ye? Ka Cilongok. Neuk naon? Ngaji. Keke tungguan. Tungguan. Ieu di mana-mana. Ayo. Sama. Oh. Ya. Bener. Kayak tungguan lah ya, pakai samping kan. Ganti lah celana. Ke celana. Ayo guys. Cak bawa depan saya nak gaji. Engke ye aya perlu saya segede enggak tahu. Syaitanir rajim. Setan mah bisa bae teh. Ya Allah, dek gaji tengah jalan aya nu ngajak ka Karang Bolong milu. Boh, budak teu kira-kira. Dek gaji aya nu ngajak bisnis milu. Kadanan ku kieu mah aing ieu sapopoe dagang bae dek dieureunkeun ku aing sakedeung sejenak aing ti isuk datang ka dohor jang ka akhirat cili aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim mata aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim hate aing dek dieusian ku ayat-ayat suci Al-Qur'anul ja ieu teh ti Senin Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu terus bae dieusian ku dunia bae dikunci ku aing sia toko gas
pokoknya mah datang ka zor aing ngaji tak kadanan ku kitu model salat teh model salat ulah haju HP di bawah HP ku aing sia deuk diteundeun heula sakedeung aing saparapat menit ku aing parapat jam leutik teh saparapat menit mah saparapat jam aing pepegatan ulah jeung sia ulah sok neng-nong sia diteundeun ku urang di imah ulah dibawa ka masjid ulah itu teu kuateun ka masjid bae kudu HP dibawa diteundeun di hareup Allahu akbar deuk eureun ieu haram teu eureun neng-nong bareng di deuleu remote-na etana dangdut goyang lain Allahu akbar kabiro teu bisa tak kos kitu tah HP ku aing digeuteun lah sia tah 4 jam setengah jam geus pepegatan heula komo urang dek jadi wali Allah titah pepegatan secara total jeung makhluk jeung dunia ulah dipinuhan hate urang ku makhluk ku dunia pegatkeun ti urusan dunia jeung makhluk ulah aya nanon hiji be Allah ngomong bisa praktek coba hese jasa nu mantap pikih mah ku urang teh bisa diperdebatkan usul pikih bisa diperdebatkan politik bisa diperdebatkan ekonomi bisa diperdebatkan budaya bisa didiskusikan dan lain sebagainya hiji ilmu tasawuf anu jelema suluk geus boga rasa moal bisa didebatkeun hese sebab naon perasaan geus pindah asa deukeut jeung Gusti Allah moal bisa didebatkeun moal bisa didiskusikeun hanya perasaan jeung Gusti Allah asa ngadenge asa didengekeun ku Gusti Allah asa dideuleukeun ku Gusti Allah asa neuleuh ka Gusti Allah keindahan anu hese nyaritakeunana beungeunahkeun biasa pokona mah deuk beurang deuk peuting teh terasa aya Gusti Allah teh mun nyaritakeun terasa aya teh kapan perasaan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah teh leuwih deukeut tibatan tulang tibatan urat ganggerong eta teh lain carita tapi na karasa nu mantak teu bisa didebatkeun mantak hikam mah nyaritakeun teh eta teh nyaritakeun rasa jeung berbagai-bagai kitab-kitab sufi mantak beda-beda caritaan sufi mah lantaran manehanana teh keur aya dina sama Allah karasana keur aya dina ilmu Allah karasana keur aya dina korbu Allah karasana dan lain sebagainya engke ahli sufi jeung ahli sufi ngobrol padahal sarua pada jadi wali Allah ngan nyana teu bisa ngungkapkeun sebab naon perasaan beda-beda ngan aku rasa deukeut da jeung Gusti Allah naon eta eueuh makhluk kan di jero hate eueuh makhluk eueuh dunia urang cicing di dunia tapi urang teu berpikir kana dunia urang cicing jeung manusia tapi urang henteu boga pikiran jeung manusia jeung Allah kakarat geus ti dieu mah bakal dibere ngeunah ibadah ka Gusti Allah tah kadanan ku kos kitu mah heulanana ieu ulah-ulah atuh geus setan urang lamun geus datang ka dinya mah setan ni diome ku urang setan bisa diome urang lamun geus datang ka derajat di dinya tah urang geus pisah hate plek duniaan makhlukan setan kan kadeuleu ku urang diome ku urang digere sia ku aing sia aduh naon sia setan ulah sok digere-gere ieu ceuk getek alah sia sok ngagoda aing sia ka jeung ieu moal sia naon atuh cicing di dieu keur ngalilimpi doang ngalilimpi teh deuk ngagoda kan ceuk awas sia bisa diulinkeun ku urang setan indit sia ka ditu indit moal kagoda waliullah eta geus hate naman mantap jasa Allah doang plek mantep tah lamun nu encan datang ka dinya kakara setan cicing di punduk cicing di pundak cicing di biwi cicing di bujur lamun awewe mah lolobana cicingna tadi dia tadi bool jeung disusu jadi lamun awewe leumpang teh sanajan eueuh susuan kaduna gede bae eta setan susuna gede amatnya cek setan Haji Junet ieu padahal panjenengan teu ngagemblok teh naon leumpang tapi kaduna waduh epok cendol
parah. Tah setan itu kos gitu. Ya Allah ya Rabbina, iya sih hade bisikan-bisikan setan. Sing hade urang moal kebeli hirup mantak kayak ieu mantaknya na aya fariqan haqqa alaihi dhalal innahum ittakhadus syayatina awliya min dunillah. Nyana ngajadikeun setan sebagai kekasih, sebagai sekutu, sebagai babaturan, nyana berkoalisi lah jeung setan sehingga nyana ieu bisikan-bisikan setanna per detik per menit kumaha cak setan mah. Lamun waliullah mah kumaha cak Allah ilham ngaranna ke dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah, dek naon nunggu ilham ti Gusti Allah. Langsung komunikasi waliullah mah jeung Gusti Allah. Ainya nama langsung komunikasinya jeung syaitonir rajim jeung setan-setan tak ieu sing hade sakumaha hati awal geus dicaritakeun setan na ieu ulah kagoda ku setan sakumaha bapak moyang anjeun ieu geus sing hade ente ulah kagoda ku setan naudzubillah datang kaluar tina hak kaluar tina kabenaran ya ne datang ka murtad man naudzubillah min zalik wa min zalik. Jaga baik-baik sing hade. Nah iyalah nu pertama baheula Kanjeng Nabi titah ngabebener budaya Arab, titah ngabebener karakter Arab supaya sesuai jeung Al-Qur'anul Karim khususna ka urang Arab umumna ka urang kabehan. Tinggal urang kuari introspeksi diri hati-hati lalaunan sebab urang hirup kuarik ngaler kidul ngetan ngulon dek nungguan ajal doa. Allah ala yasin habibillah